Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan kasadayana wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapi hatur si Kemang Racun kumaha salajengna. Sumangga wilujeng ngadedangukeun. Mitra dangu ari si Udin duka terus ka mana? Dati peuting kene oge apa nanti satu tasna deui tah ngabejaan ka pamajikanna Gan Sambas teh eueuh didatang ka imahna nyidasi. Barang datang ka imahna pamajikan Gan Sambas nu ketelah Ibu Karsi, harita teh meni jabudut baeud ngabagiakeun ka salakina anu kakar datang teh. Ge Gan Sambas juk dina kursi dina teras imahna. Ari Ibu Karsi nu harita kulintingan leumpangan bangun anu kaen geus teu tahan nyidem ka keuh jeung ka amekna. Ku kituna atuh ngan gantawang we ngamak bari merotot ka Gan Sambas. Iya, nah atas di mana we bapana? Wayah kieu meuni kakara datang kakara balik. Harap pan bapa tetas aka pentingan anu maha penting atuh ibuna. Nah si Udin eueuh ngabejaan ka dieu, Gan Sambas pura-pura anu teu boga dosa wae. Najan ari jantungna mah ngadadak ratug, hatena ngadadak peot ku ayeuna manehna dicalekan ku pamajikanana. Najan kitu teu burung we ngarasa kehejeung amak mah manehna ge. Mani beda pisan kaen di imahna jeung kaen di imahna nyidasih mah. Ditanya nyidasih mah tas menang kasugemaan, tas sonoan sapeting jeput dibarengan we ku budi pamulu anu pinuh ku kasugemaan. Nah hari di mah sakitu capek kene oge, sakitu kaen isuk kene oge geus jol disampakeun ku anu ngamak. Kumaha ye? Ari si Udin aya ngabejaan atawa eueuh ka dieu teh ibuna, Gan Sambas teu manya deui. Ari ngabejaan mah aya yeuh. Ngan kuringna asa percaya asa henteu kana omonganna si Udin teh. Pangna kitu sabab mulian mah geuningan tetangga teh eueuh nu milu neangan jalma jahat. Nah hari bapana mani getol tu nepi ka wayah kieu paron poe geus nyorot nepikeun ka pohok kana salat subuh-subuh acan geuningan. Ceuk Ibu Karsi mani jeding-jeding we ngomongna teh. Diberengan ku kaen curugna anu tutunjuk mani bentik. Nah make jeung teu salat subuh sagala aya naon teh mani ku gampangna kara sungguh sangka teh ibuna mah pan biasana oge ye lamun salat subuh teh sok di masjid. Jadi bieu apa salat subuh heula di masjid. Pokna Gan Sambas ngabohong ka bojona. Geuningan ceuk anu nyarita mah cenah teu aya bapa. Biasana apan-apa teh ka masjid sok pangheulana jeung deui sok nyimaman. Tapi naha subuh tadi mah cenah teu aya. Ceuk saha eta teh? Gan Sambas meuni kaen nyereng. Hatena mah amek anu ngabejaan ka bojona nu matak nanyakeun hayang nyaho saha-sahana. Teu kada dibejakeun saha-sahana apana. Pokona mah ceuk anu tas di masjid we nu ngahaja nanyakeun apana ka dieu. Tembalna Ibu Karsi berjeng anger camerut ngemuka keula anu taya babandinganana. Di pihak sejen kaen Gan Sambas semeuni pias beungeutna teh. Awakna oge ngadadak ngadegdeg, mahena ngarasa reuwas lantaran kalakuanna teh bet siga-siga anu tereh kaboker, siga anu tereh kanyahoan ku bojona. Gancang we Gan Sambas teh mikir-mikir neangan jawabeun atawa alasan nu sakira kuat pikeun mere alasan ka dirina Ibu Karsi. Sanggeus menang akal anu sakira lantip, pok Gan Sambas teh mere alasan anu sakira bisa dipercaya, sok sanajan omonganna rada pabeulit. Mana? Ulah nyangka goreng ka apa arina naon teh Tadi subuh memang Bapak sholat di masjid, tapi lain di masjid urang, lain di masjid ieu. Bapak mah sholat di masjid lemur sejen. Aduh, nah make jeung sholat subuh di masjid batur apana? Pan Bapak teh keur ieu ngudag jalma jahat, keur ngudag bangsat ibuna. Tu nepi ka waktu subuh teh di lemur batur keneh. Ibu mah yeuh tetep teu percaya. Nah, maka jeung teu percaya. Gan Sambas teh puguh we rada nyereng ka bojona. Lantaran nu neangan bangsa teh ngan apa wungkul. Pan matak teu kaharti. Biasana pan lamun aya anu jahat, lamun aya bangsa teh nu neangan ge salemur. Panggeus lemur teh lalakina mah ieu pan sok kalaluarnya kitu Pak RT oge. Milu marangan. Nah, geuning ieu mah ngan Bapak wungkul. Nah Pak RT mah da eueuh ngabejaan ka dieu.
teu kakuping ngabewarakeun ngeunaan aya bangsat di lemur urang nu matak najan kumaha abdi mah teu percaya. Mani tereges ngomong Ibu Karsi, nada omongan lagi pohara pisan heurasna. Tuh nya, geus mimiti nasuk timuruan teh. Ti iraha ye ibuna jadi galak timuru ka bapak. Ti iraha ibuna teh boga rasa goreng ka bapak. Biasana mah apalantara, tapi naha ayeuna mani timuruan kitu geuningan. Ti ayeuna we ibu timuruan teh lantaran aya hal-hal anu matak teu kaharti ku diri ibu. Pokna Ibu Karsi berjenggek we diu kegeureun pisan kan sambas. Lila Ibu Karsi mencerong ka salakina bangun hayang sidik kana beungeut anu ji salaki. Kalayan nyabar-nyabar maneh ka amekna dituna heula gan sambas pok nyarita deui leuleuna ka Ibu Karsi. Dan nya kitu ngarah Ibu Karsi leungit rasa curigana. Aya hal-hal anu matak teu kaharti kumaha ye ibuna. Ari taeun teh geuning ibuna mah mani sok gampang pisan nya gampangna keur nyangka salah ka batur teh. Kade ibuna ulah gagabah, ulah gampang sungguh sangka ka anu teu bener. Sabab nu bakal kaduhungna mah nya urang-urang keneh apanan. Sanu nyaho ka urang teh aya anu mangaruhan teu bener. Sahanu nyaho aya pihak sejen anu ngaharapkeun supaya rumah tangga urang teh awut-awutan. Ya ibuna, lamun rumah tangga geus dibarengan ku rasa curiga jeung rasa cangcaya, geus kaen teu boga kapercayaan di kasalaki, eta teh bakal nimbulkeun kajadian anu teu dipihara ku urang. Kumaha cik? Kaharti atawa henteu ibuna? Memang leres pisan apana rumah tangga anu barengan ku rasa cangcaya jeung curiga teh baris nimbulkeun goreng. Teu mustahil bakal nimbulkeun rumah tangga anu awut-awutan. Tapi da ibu mah curiga jeung cangcaya teh aya buktina, aya dasarna ieu apana? Cidekna lain curiga teu pupuguh, ieu mah aya buktina bohongan kaen bapana anu nyurigakeun keur ibu. Oke. Nah, naon kitu pangna kaen bapa matak curiga keur ibuna teh? Cik pok bejakeun naon wae kaen bapa anu lalantarankeun ibuna ngabogaan rasa curiga anu pohara teh. Nyaritana gan samas teh berji muncereng bakat tingku amek jeung keheua we ka Ibu Karsi. Apana? Erek teu curiga kumaha lantaran tadi apan nyebutkeun tas salat subuh di masjid. Nah hari disedak-sedak mah cenah menjarakeun teh salat subuhna di masjid lemur sejen. Kumatak teu kaharti dina ngudag anu jahat, ngudag bangsat anu ngagagu ka nyidasi. Nah geuning bet bapa wungkul anu bejaanana teh nari pagulus ieu lemur buktina Pak RT jeung Pak RW kunaon bet teu dibajaan. Padi teh ieu matak curiga lin jeung eta si Udin ka dieu basa kamari sore nyebutkeun yang maehna teh dititah ku nyidasi nyusulan ka apana. Nah cik kumaha ieu teh mana-mani geuningan nyusulan ka bapa kawas ka salakina wae, kawas ka dulurna wae. Naon sababna cik ye? Biasana apanan nyidasi teh eraeun lamun panggih jeung apa teh. Di mana teuing obrol-obrol tepung oge jarang. Mun papanggih oge apa sok nuk tungkul. Tapi nah ayeuna make jeung wani eta nyusulan ka apana sagarupa. Sok tuh nya apanan eta teh matak curiga. Leres henteu ye. Kitu kaen seuneu timuruan dina hatena Ibu Karsi tetep ngabebelah. Dina nyaritana ge berji melotot ka gan samas nu aya di katuhunana. Jadi cek ibuna mah apa teh yakin salah. Kitu meureunnya. Tah, lamun nyata kitu panyangka ibu, nah arek kumaha ayeuna cik pamaksudan ibu, pakarapan ibu teh? Ibu mah ieu teu acan nyangka apa salah. Oge teu nyangka bener sagemlengna. Da ieu mah kakara aya rasa curiga wungkul apana. Ku kituna keur ngabahas kaen ieu nya ibu teh hayang ngobrol anu laluasa jeung tumainah jeung apana. Ngarah naon sagarupana bisa beres roes. Era ieu ku barudak lamun teh rumah tangga urang teh kudu dihias ku papaseaan mah. Nya cik atuh pok caritakeun. Aya naon cik ieu teh arek aya picaritaeun naon? Arek ngajak badami kumaha ieu ibu teh ka apa? Gan sambas diukna teh puguh rada antol kana awakna Ibu Karsi.
main ngarasa penasaran naker hayang gerak nyata ngarengekeun ngeunaan caritana Ibu Karsi. Najan kitu hatena ngakeukeuh we ngarasa amek lantaran pamajikanna teh bet kaen manik curigaeun naker ka manehanana teh. Curiga anu ngabeula sigana teh hese rek direpehkeunana. Ibu Karsi sameh ngajawab kana pananyana ti salakina atuh sameh ngamitian muka obrolan teh ngarenghap heula nerik napas jero mani jero naker bangun anu seunggah. Geus kitu pok we Ibu Karsi nyarita tatag naker barjeng neuteub ka Gansamas. Ieu apana? Ibu ngaharepkeun supaya dina ieu tingkah laku sarta tina ucapan Bapak ayeuna teh kudu dibarengan ku ati-ati ulah sologoto, ulah gagabah. Lantaran lamun teh sologoto mahnya mun teh magagabah lamun kurang ati-ati bisi akibatna engke jadi silaka kadri urangna. Poma ye urang teh ulah arek kaolo ku ucapan anu samis madu, ulah arek kabita ku imut manis. Najan sakumaha amisna sakumaha alusna gogoda tetep we kudu singkahan. Lantaran ye awal akhir mah eta teh baris karasa baris kanyahoan pahitna. Baris karasa matak tugenahna urang teh kudu apal naya naon ieu aya maksud naon sanya disatukankeun pangolona atawa panglebita jalma lian teh hampura ieu mun ibu nyarita kapanjangan tapi apanan urang teh salaki jeung pamajikan asa teu salah-salah teuing mun urang silih elingan teh silih papatahan teh nya kitu sok bisi apa atawa ibu diparengkeun nincak jalan salah. Ibu percaya eta teh yeuh geus kolot, geus loba luang pangalaman, tapi ari ibu nguhing ngerasa iman mah tacan tangtu kuat. Pangna kitu lantaran yeuh setan mah salawasna sok ngagoda, sok ngadaguan bongohna urang eta teh apana? Heula ibuna. Apa mah asa tacan ngarti kana maksud ibuna dina pangna nyarita kitu. Nah naon maksudna atuh ieu? Nu sabenerna eta teh ibuna sok. Nah geus kana pisan rasa curiga ibuna ka apa teh atawa kumaha? Ayeuna mah yeuh kapenak kelemahan dari bapak teh ku ibu. Ke hutan geus kapanggih. Muhun tos nemongan, tos nongrak kapenak. Itu. Nah naon kitu yeuh kelemahan bapak antos kapanggih ku ibuna teh. Penasaran yeuh pikeun bapak mah. Margi apana bangun anu teu resep pisan ngadongkeun kana caritaan ibu. Padahal yeuh pidukuna sehat kitu. Pan apa teh yeuh nyarita hade mah teu kudu dina waktuna urang curiga wae. Iraha wae oge di mana bae oge tetep we urang teh kudu diberean nyaah jeung mere nasihat ka salaki. Bisi nu jadi salaki dipareng nincak jalan salah. Lain kitu ibuna. Ngan eta ibuna teh nyebutkeun yen hirup teh kudu sauyunan, kudu silih ayunkeun, harus ada saling pengertian. Tapi nah ibuna mah bangun anu curiga wae ka apa teh geuningan. Ibu mah apana? Tara curiga unggal usik, tara timuruan unggal waktu kakara ayeuna wungkul. Peda apana teh dina mulang ka bumi teh bet kaya ngaliwatan ti aturan. Miang kamari berang keneh ayeuna datangna geus berang deui. Saputing leuwih mere alasan bet matak teu kaharti siga anu hijeunan teh sanyana pisan. Itu. Nah kudu sare babarengan wae nya unggal peuting. Menikah cida ibu nama cik atuh ari geus kolot teuing mah ulah sok naon ngagulukeun teuing kana timuruan jeung ngerasa curiga. Ibuna jadi cek bapak mah ye dangukeun tibang teu babarengan sapeuting mah nya ulah ngajadikeun kacurigaan anu kaleuwih anu kamelinaan komo lamun teh matak jadi papaseaan mah ulah waktos nage parantos seep geuningan mitra dangu cageula dongeng Sunda si Kemang Ratu dicekapkeun deui ka dieu atuh Mang Arman Wijaya ngaturkeun nuhun tina sanes kanten perhatosanana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.